وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Wallahu a'lamu bimuradi wa akharuna lan utai kaum kang weneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku den tanggukeun kabeh macana bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese kang den akhirkeun kabeh taubat saking tobat li amrillah kadue perintah Allah biming dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah lawan imma yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum min akharuna bi aymitahum bila taubatin kalawan yantah ngamatikeun ya Allahum min akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lananakala narima tobat ya Allah alaihim min atas akharun wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksan pisaning dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhurna wa hum asalasatul atauna ba'du kanutai akharun laikung tetelu kang tararaka kabeh dalam sausana irju'un nabi muraratum nurabe nyatane ki murarah kang putanang ki Rabi wa Ka'bum Malik lan ki Ka'ab kang putanang ki Malik wa Hilal bin Umayyah lan ki Hilal kang putanang ki Umayyah takhallaku halin nari mangari salasa kaslan alimul wa mailan lan condong ila da'at maring senah nifakun warana nifak walam yantaziru ilan nabi lan halawara sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap kaya liam salah safaukifa amru maka dan kadang kenapa urusan ini salah sakhomsin nalai-lai 50 wa hajarahum nas lan tihanum min salasa pemanusiatan uzilat para maladan turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du indalam sauzene ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Pertama
temilu perang Tabuk teh memang bener-bener embung jeung teu iman munafik ngaran munafik teman kambari ayat geus dijelaskeun Allah ngejelaskeun di saidri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Dah nomor kahiji jelas-jelasan dawa munafik. Nomor kedua eta ayat dawa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abi lubanah kamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihal hampura atau malang. Nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae tenang-tenang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak tiluan ieu teh. Nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua mailan ila da'ati hayang senang we ieu mah lain nipak lain nyaho imkaan sugi tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegur ku Gusti Allah. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mantek aya sesenangan segala rekreasi sakitu. Ieu bencanaeun malulu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Oh masalah teh mah. Loba anu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ka hotel. Tah ieu ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge ku urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari ini itu 10 hari pulang 10 hari berangkat lawan gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah wahara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae ngees nah ieu endahan kah kobok bae teu
menang. Di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak kusakitu bae ditegor sahabat mah teu meunang. Teu meunang. Ieu urang kan guari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha. Teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju, ekonomi teh kok kieu. Sakedeung deui bakal naik. Segala rupa bakal naik. LPG bageng ke bakal naik. Geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok. Jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok. Nyadakan dendam kajen kumaha ge. Lain bakal ngeunah gerage ka rakyat. Anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50. Subsidi jadi eueuh bakalna. Barang sana ka rumah encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu mah teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak nara naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueuh tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh sagala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi urang kan teu bisa kumaha nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ieu tah urang teu nyaona biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh masih geus aya sirung kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah geus aya melentis kembang nah eta kan ieu bahkan encan aya sirungan encan melentis mah komo ieu kahareupna bakal kumaha sementara anak nambahan geus jadi 18 tilu biang 18 geus masuk ka dieu sugan teh sabiang cenah emang kotok rintik tah ieu kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ya kudu gua teliti atuh urang teh kumaha nah lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadahna henteu jeung sabisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual nukos gitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jiat pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia je ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah sararia bae teu semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung kita kehilangan semangat tala mun geus kehilangan semangat kos kieu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena Ki Fudoli nyana masih kena saudara sanajan jamaah tuh lah itu sanajan baheula sok diteruskeun nah iya aya kana semangat mah alhamdulillah nu katilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi' Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk endahan leha-leha senang-senang ditegor wa akharun
murjauna li amrillah golongan anu katilu manutiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim ada kalanya Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat naudzubillah min zalik urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu nu cilaka ge ieu cilaka ge disiksa ku Gusti Allah berarti tapi kan orang lamun nemah ya keur carita urang baheula keur carita urang Gusti abdi teh hamba Gusti lu disembah iwati Gusti titah ulah resep karena dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh batur babara risa wali teh ngaranna batur babara solihin teh abdi mah tetep teu bisa ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti tapi minta hampura ka Gusti abdi salat tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat nabe abdi teh ngaji Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaencak polos tromo Gusti tromo abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep Gusti hampura Gusti sadaya-daya hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti mudah-mudahan nemah pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat moal daek main gaple deui moal daek main remi deui moal daek main catur deui moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai komo mabok komo zina komo judi tanda bahwa nyana diterima dosa diterima tobatna terima ta tobat teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah ingin tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andieu diterima berarti tobatnya lamun haju kancolah balik tobat balik munggah haji dah kancolah itu diterima berarti tinggal gitu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh badak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah yang akan sadaya-daya teh mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat eta urusanana murjauna li amrillah urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tak urangnya urang ge sarua bae lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun diomongan ge keur tobat aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahna ieu pinarakaeun lemah kos ieu mah Masya Allah mikir sia ieu pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mah abdi aing ngaji mangaji beda kemarin Gusti di mata Gusti mangaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh
oh murah ingetnya nak kos gitu instrumen tage kadin sia itu ayo bapak sia ya mahak abah ambo kagak rasa Gusti ampura Gusti dosa abdi teh dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh siga deui itu ibadah teh di payunan Gusti di payunan makhluk di payunan Gusti payunan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobatna aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya tadi Mekah bagian makom mustajab di Arafah tuh selingkungan Baitullah keur pondokan lagi nah urang mah jadi Baitullah geus didinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun cenah terus bae ka Gusti tobat balik lah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyenakeun bebeja deui Gusti toko nutup bae cenah kieu aju dagangan bae gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta patah tadi dah gede tobat nggak gunakan dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta isap make duit sorangan lah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ke ayeuna encan menyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae make duit bank make duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati ka 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek ada teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat teh ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emang dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu di Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah baru kedua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu we tetep cenah asal kieu diuk cenah celek serius milu doa henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna beberapa kali itu masing-masing guys geus beres doa bersama teh pan cenah ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai hampura kabeh kaget pan di jelema parah nya geus teu beunta-beunta cenah beureum terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cek teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema
Karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di arpa masing-masing kan untuk pagandengan ka besa kloter bandeng jasa tuh tobat bandeng jasa ayat dah nu nanya ki eta bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh tuh bisa lah mah setengah jawara embung aing ini antepkeun bae urang bae bandingan geus indit urang tetereuh di berang ke datang ka magrib aya nono dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae geus atuh kiai teh geus geus magrib geusan parang geus urang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak jeung nya serak sia geus reda geus alhamdulillah pastilah kieu tobat diterima kaki kiai mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik baik ulama mati umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakjana teh mah jajan ieu ya geus mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mantap kula jojoakan ge sakjana teh inget aduh geus sakjana teh cukup kula ngajoak di Arfah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti nggih terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayat gayana nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat ya keur di Arfah cocoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh ngomong enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cak kiai teh batur nyaho iwati kula bahwa kula diterima tobatna wih cek kiai boleh oh iya jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udah gua aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kiai geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya meureun ka aing cek ieu teh aduh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap puntunna iya kan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu tah imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibun siksa baik urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta ponggawa-ponggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae
dan cerita-cerita Kangjeng Nabi elu. Urang datang ke Yordan ka ditu. Aya kawasan anu teu meunang di datangan. Eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Dibalikeun diangkat ku Gusti Allah, dibalikeun ribuan manusia. Eta akibatina berubah karesepna. Teu wajar lalaki resep ka lalaki, teu wajar awewe resep ka awewe. Nah, ieu kan kuari LGBT geus sabalae di urang. Baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kebelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa. Di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget. Jali otot golode jelema sterek bagus jasa. Ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu. Hebat ieu. Praktek aduh kiai doana cenah. Kunaon? Kekasih saya meninggalkan saya. Ini fotonya barang di deuleu kumisan. Aing sia eta goblok. Kudu dijiekeun jeung si eta ieu ya. Kumaha coba ieu? Di luar pemikiran urang. Geus pugu awewe. Geus pugu awewe. Kehilangan kencan, kehilangan pacar. Awewe jeung awewe deui. Lain saeutik. Kadang tengah penting merenung kieu, rempan amat Gusti ku sebab si eta. Ya Allah, anu nyana geus kebablasan hirupna teh. Geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we. Di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud. Kabeh teh meureunnan atuh kabawa. Sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi. Kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan. Ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut. Ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh, tsunami nu lain, gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa. Iya geus disiksa na kumaha tuh. Wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing aya disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum di maotan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng didinya abdi ngampar didinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak
ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh keramat tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tararigis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berada tuh di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mah bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian ya itu urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai kurang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusan teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 detik eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala karak gedehan masya Allah teu meunang sabarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang sebab pagawean urang bakal datang deh ke orang iya ke di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa orang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna
tanda diterimana perubahanan. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat, kemudian urang maot can tobat, eta nu bahaya. Duh, masya Allah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dia endek bae tobat teh, endek bae ngaji teh, endek bae salat teh, encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae umur sabaraha aing kan gadeg 60 50 lah. Gusti kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi. Ka langit ku dosa abdi. Geus diaku bae, geus diaku. Tah pengakuan etalah menjadi hebat. Ya. Komo, engke kan ai tobat teh macam-macam. Pang tahapan-tahapanana tobat awam. Tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobat teh kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur kan. Urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari ye tobat teh meta be urusanana cukat cokot ka batur, urusanana urusan teh salat jadi tobatan, urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka apa ieu mah? Potongan poho ka abah ieu mah tuh. Boro-boro keur teh salat lagi poho ka Allah. Atuh nek ira teh disiksaan atuh. Tapi kan aya jelema tahapan anu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana qalbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, Aisyah si aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Piceun. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah? Beat. Naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae. Kuari masih kene kaganggu kene bae teh kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deui, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah. Abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah. Jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunia. Kebutuhan wayah dahar, wayah nginum, wayah sare, wayah make pek bae. Ulah ge ta'aluk na nyantel kana dunia. Kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung, geus bae boga pikiranna gede moal berkatna. Nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna. Bonafide apa henteu? Gede apa henteu ieu diberena. Eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu. Dipapageun make mobil goreng embung pan pakabur ta'aluk kana dunia. Nu kos kitu teh. Terus we babarengan jeung nu hina embung. Ngaji kudu di pendopo bae. Bareng jeung bupati karap. Tak naik ka ceuli. Naik motor da ngahutang ge eta nakabur kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia. Ek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun. Nanya urang ka awak sorangan
awak aya nu dipake ka resep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin isi hiji be Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sebab eta manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun zikir wah ieu budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadud bisa tawadud kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadud leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu telu sia ka aing teh teh kieu tolol aduh kageteun nya digitukeun henteu mah isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh mah buya tuh buya ih teu naik si kiai buya buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya belu tilu aliyah lantaran latu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku Allahu alimun hakim Gusti Allah teh maha uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah gerih kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison hidup kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun bisani ulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus sisirian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan orang mah macaan buku plat waliullah macaan buku lauhil mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di lauhil mahfuz begitu kejadian teh seserian pas sakna nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah heuh teh kurang sih pas sarua jeung di lauhil mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan lauhil mahfuz sia mah kan poek lauhil mahfuz nu aya syariat atuh kabeda
Sieu mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh lauhil mahfuz akur jeung di lauhil mahfuz seserian nyana tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam masyaallah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkeun umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maut pamajikan urang maut anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.